Dina hiji poe, hirup saurang mahasiswa ngaranna Raja, nu hirup dina hiji gang di wewengkon Dago Bandung. Wah, tabuh lima euy. Abi angkat ya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hatinya. Sanggeus kitu, Raja indit ka kampus mawa mobilna. Hayu urang asup. Sanggeus kitu, manehna duaan indit ka kelas babarengan. Tuluy, teu disangka dosen Aldila ngadadak dongkap. Minggu kamari, ibu teh parantos masihan tugas ngapalkeun dongeng. Pek ayeuna ibu bade nguji saurang. Saurang kaharep aya nu parantos siap? Abi bu, Mangga kapayun A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten wargi dangu sadayana tepangkeun wastapun Raja bade ngadongeng anu judulna Babad Bandung Lautan Api. Wilujeng ngadangukeun. Bandung.
Tahun 1845 nepikeun ka 1846, kota anu sempet disebat Paris Vanjapa ieu jadi ajang peperangan antara pasukan Republik Indonesia ngelawan Sekutu jeung Nika. Sanggeus proklamasi kamardikaan, bangsa asing datang deui pikeun ngarebut kakawasan. Bandung henteu anteng deui. Peperangan teu bisa dicarang. Sadulur, pasukan Sekutu ngaluarkeun ultimatum deui. Manehna minta arurang nyerahkeun Pakarang. Naha urang rek nurut? Moal, urang moal merekeun kota ieu ka leungeun kolonel. Urang kudu ngalawan. Bentrok gerak-gerak. Pejuang nyerang markas Sekutu di Hotel Homan jeung Hotel Premier. Bandung jadi medan perang nu panas. Dina 17 Maret 1846, Letnan Jenderal Montagu Stopford ngaluarkeun ultimatum pamungkas. Nyaeta tentara Republik Indonesia kudu ninggalkeun Bandung Kidul. Prajurit, mun kota ieu ragrag ka musuh, bakal jadi markas militer maranehna. Urang kudu ngalaksanakeun strategi bumi hangus. Kota Bandung ulah dikuasai musuh. Panglima, kuring satuju. Urang kudu ngaduruk kota Bandung. Kota ieu moal urang pasrahkeun. Dina 24 Maret 1946, sore ceurik jeung sore sumanget nu hiji. Rakyat Bandung ngungsi ka luar kota. Sementawis, para pajuang ngaduruk gudang, kantor, jeung pabrik. Indung, Bapak, barudak, gerang ngungsi ali. Kota ieu urang kudu beuleum demi merdeka, demi bangsa urang. Sora ledakan, sora seuneu, sora tangisan, kabehanana ngahiji. Bandung lumer jadi lautan seuneu. Tapi semangat perjuangan teu parem. Bandung, ayeuna jadi Bandung Lautan Api. Istilah ieu bakal ngagema minangka simbol pengorbanan pikeun merdeka. Kejadian Bandung Lautan Api kaping 24 Maret 1946 jadi bukti yen bangsa ieu milih ngorbankeun harta jeung nyawa demi kamardekaan bangsa. Bandung memang belum, ngan semangat bangsa tepungsi parem. Sakitu wae dongeng anu dikapihatur ku kuring. Hampura bilih aya kecap nu kirang merenah. Hatur nuhun anu tos bade ngadangukeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kitunya para siswa, bieu nyaeta contoh ngadongeng anu bener jeung alus. Artikulasina jelas, aya bubuka sareng panutupna, prolog, dialog, sareng monologna oge aya. Lengkap pokona mah. Raja, ku ibu dipasihan penten 100 nya. Cik, saha deui anu bade dites? Abdi Bu. Sahabatnya sudah, acuh